Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa ala udwana illa 'alal dhalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masalul jannatil lati wa'idal muttaqun fiha anharum mim ma'in ghairi asini wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamril ladzatil lisyaribin wa anharum min asalin musaffa. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu ahadan minkum amaluhul jannah wa la yujiruhu minan nar wa la ana illa bi rahmati minallah. Wal makna wallahu a'lamu wa rasuluhu bihaqiqatil murad. Dina sabadana manjatkeun tahiyatul Islam. Alhamdulillahna urang bisa keneh kumpul ngariung dina jalaran ngambah nyupri ridho na Gusti Allah supaya urang menang rahmat jeung ridona, sangkan urang bisa salamet di dunia, salamet di akhirat. Kalawan wasilah ayana Kanjeng Rasul, urang dijadikeun umat tawasato, umat pertengahan, oge khairul ummah, panghade-hadena umat. Nah, sebutkeun panghade-hadena umat nyaeta umat nu ngagaduhan junjunan anu bisa mere syafaat anu agung ke yaumul kiamat. Sabab meureunnan dina hadis anu disebutkan ku Sayyidina Umar bin Khattab bahwa laula Muhammadin, lamun heug teu dijantenkeun diciptakeun Kanjeng Nabi, maka moal aya ieu sakabeh alam semesta. Lamun sok biasa dipake ku mubalik mah laulaka lamma khalaqtul aflaq. Nah, urang meureunnan yakti munajat ka Gusti Allah ku keagungan jenengan anu direndengkeun, berarti jenengan anu dipika cinta ku Gusti Allah, sehingga timbul lapad anu dituliskeun saacan ayana Kanjeng Nabi Adam nyicingan alam dunia, keur begitu beres diciptakeun ngangkatkeun mastakana ke aras, ditingali dina tihang-tihangna aya tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sareng Kanjeng Nabi Adam tepati-pati eta dituliskeun direndengkeun jeung jenengan Gusti, pasti ieu jenengan teh pikeun jalmi anu dipika cinta. Itu disebut we Habibullah, kakasih na Gusti Allah. Urang di dieu
nyukcruk galur mapai tapak para ulama supaya wau ka Kanjeng Rasul timbul kacintaan anu samistina. Nyata lamun hayang timbul kacintaan samistina maka orang kudu wau ka Kanjeng Rasul lain ngan sakadar saha sih Kanjeng Rasul teh nabi anu mulia kakasih Gusti Allah, putrana Sayyid Abdullah, putrana Sayyidah Aminah. Itu cukup sakitu bahwa nu paling mesti nyata wau ka Kanjeng Rasul teh urang bagian terkecil ayana kusabab ayana Kanjeng Rasul gitu. Entahkan dina momen bulan Maulud adalah posisi terpenting mengenal Kanjeng Rasul. Kadang sekilas aya menjelaskan Kanjeng Rasul bahkan di tempel-tempel jeung nabi-nabi anu sanesna karena saling berkaitan. Sabab ayeuna kamuliaan Kanjeng Rasul dina mulai nurna dititip-titipkeun pisulbi dina tulang iga. Kanjeng Nabi Adam turun ke Nabi Nuh, turun ke Nabi Musa, turun nepi ka akhirna dititipkeun ka Sayyid Abdullah gitu. Ti Sayyid Abdullah nu sakitu gagahna dipasikeun kana janten garwana. Akhirna meureunan anu gagah teh ibuna. Sayyid Abdullah mah teu katingali wibawana setelah menikah. Cek awewe anu tadina mikaresep teh ayeuna mah biasa we cenah geus ari geus kawin mah cenah kitu biasa aja cenah gitu. Nu tadina mah gagah segala macam lelaki idaman gitu. Tapi begitu setelah menikah menjadi biasa-biasa saja. Nah eta kusabab aya nur Kanjeng Rasul nu dititipkeun. Bahkan kakekna ge sami nuju dititipan logika didongkapan ku impenan supaya ayeuna ngangaranan Kanjeng Rasul teh ku jenengan Muhammad. Sabab teu aya dina pada waktu harita kaum Quraisy nu dingaranan Muhammad. Teu aya. Kunaon pada nanyakeun ngaranna kunaon Muhammad gitu, kok beda jeung sejen gitu. Ada sisi lain di mana di ngaranan Muhammad orang yang terpuji. Ya. Setelah Kanjeng Nabi Muhammad ayeuna dicerca, dihina, dicaci maki ku Abu Jahal jeung Abu Lahab, nepi ka teu hayang nyebut Muhammad teh. Mung ijid lah nyebut ngaranna ge cenah kitu. Nepi ka nyebutkeun mana sih orang yang tercela cenah kitu. Maka anak buahna teu rapaleun. Saha cenah eta teh? Orang yang tercela teh saha? Tuan gitu. Heuh anu goreng patu teh saha? Nu dipika ijid teh saha? Heuh eta cenah si Muhammad. Ngaran nyebut teh Muhammad kene, sementara nyebutkeun Muhammad teh berarti orang yang dipuji. Manya dicaci plus pujian gitu. Ongko dicaci tapi dipuji gitu. Jadi itulah konsekuensi dengan adanya nama Muhammad. Sedicaci ge balik dewe dipuji gitu. Jadi eleset gitu. Abu Jahal nyebutkan si jelema belegu gitu. Jelema deh goreng patut tapi nyebutkan jelema teh pujian gitu. Eta salah sahijina itu. Jadi memang terpuji teh untuk seluruh alam. Lain ku Abu Jahal jeung Abu Lahab bungkul. Bahkan dina kitab Haqiqatul Muhammadiyah mah dibahas per hurufna mim, ha, mim, dal gitu. Dibahas. Nah,
kan jarangnya dina muludan nepi ka perlenteh gitu waktuna beakeun manten sehingga kabula-kabale ya. Na peuting oge kur sakadar nyaritakeun ningali tihang aras can beres eta teh can nepi ka igfirli Gusti hampura can nepi ka gofar tulak can nepi ka dinya nyaritakeun teh da waktuna teu terbatas. Lamun hayang mah urang kudu ngabahas heula. Nyata eta teh keur ngabahaskeun surat Toha ayat tafsir tina kitab Ruhul Bayan. Tina tafsir sawi teu aya. Jadi kenging 3 kitab. Kabeneran nyata keur ngaji kemis kamari teh ngabahasna 3 kitab. Jalalain, Sawi, Ruhul Bayan. Ta penjelasan eta teh tina ayat saling mengait gitu satu sama lain. Maka dijelaskan kadinya. Nah, eta meureunnan tujuanana meureunnan pikeun awak mah cek Tuan Syekh nu kamari ieu dina kitab Sirrul Asrar bahwa jasad urang lamun dipake syariat ibadah maka bakal balik ditempatkeun ka surga. Sementara ruh anu taat ka Gusti Allah maka ke akan ditempatkan dina gurbah, tempat anu teu butuh deui kana kanikmatan surga, tapi butuhna hayang meunang ridho Allah. Itu ditempatkeun dina tempat nu leuwih mulya tibatan surga. Ari cek awak mah surga panggagahna. Tah maka ayeuna oge meureunnan urang teh bahasanana wa bi anna marji'a muslimin li jananihi wa bi anna marji'a kafirin li jahannama. Ongko nama dina ieu bet saberesna kamari ngajelaskeun antara mahsyar, qada, dibaas, sirat, encan kana mizan, hisab pan lila beunang nyaritakeunana. Dat cabang iman mah langsung saberesna tina baas pasti manjang dina tafsirna. Tina qada jeung qadar urang dikodokeunana urang teu cilaka atawa salamet urang teh ka surga atawa ka neraka tina qadarna. Oke bakal dikumpulkeun samemeh asup ka surga jeung neraka teh di padang mahsyar. Nah, oke di padang mahsyar begitu dikumpulkeun ke urang bakal mapai sirat. Tah tina sirat ieu teh lain waktuna sakedeung. Panjang. Ayeuna urang boga panjang umur teh nepi ka sabaraha? Paling panjang 60, 70, paling lila 100 ya. Dianggap lila. Engke mah urang mapai sirat teh cek dina kitab Daqaiq nyata 3000 tahun. Mimiti alpusanatin 1000 tahun suud nanjak 1000 tahun. Kabayang ena urang ti dieu ka Cangkuang ka Japanaspa leumpang haeuh sabaraha lila jam-jaman paling ge nya ka Cangkuang ka ditu ka Japanaspa ka Kawah Ratu sabaraha jam ya setengah hari lah nya jam-jaman keneh ieu mah mapaina 1000 tahun nanjak terus 1000 tahun deui ke dibere rata seolah-olah geus beres nanjak teh diberi bunga rata pada arek mudun rata na 1000 tahun bari jeung digiring-giring ku seuneu mudun 1000 tahun ke karak manggihan antara salamet jeung henteu. Sementara ayeuna panasna panon poe di analogikeunana satumbakeun dina sirah. Baniku panas-panasna eueuh pangiuh-miuh. Cek urang mana eueuhna? Pangiuh-miuh ujang nyuhan gitu.
eta selama 3.000 tahun. Ari sementara umur orang di dunia mah pendek, tapi kunaon ngarasa betah kan gitu. Kemarin disebutkan di penjelasan salah sahijina ngarasa betah orang jauh jeung ulama nu mere nasehat. Ari dibere nasihat kumaha da tarang ngadeukeutan jeung ulama oge. Jeung ajanganna ge jauh, bahkan dihina, ijid-ijid acan gitu. Mentak rek mere nasihat kumaha. Da mere nasihat maka nu wauheun bari jeung kanu datang. Gitu. Anu butuheun seperti ayeuna pasien datang ka dokter, pasti dibere resep. Ari nu teu datang rek naon dibere resep oge. Mungkin salah mere resepna. Kadang diberi resep nu bener, manehna teu nyaho ya resep naon, tek didahar, padahal eueuh penyakitan. Jadi itu salah. Salah diagnosa. Ari awak disebutkeun nyeri cangkeng dibere obat nyeri sirah gitu. Dokter mah mere obat. Tapi urang nah salah teu nyaritakeun geuringna naon gitu. Nah, panjang nepi ka dinya teh. Nepi kangge karak kemudian orang bakal menuju 2 tempat. Lamun dina waqiah mah orang antara ashabus simal, ashabul yamin. Rek belah kencar, rek belah katuhu. Wa bi anna marji'a musliman li jananihi, tempat balikna jalma anu Islam, anu muslim li jananihi. Karena surgana Gusti Allah. Wa bi anna marji'a kafirin, sementara tempat pangbalikanana kaum kafirin li jahannam, ka neraka jahannam. Maksud tujuanana urang iman kana ayana surga jeung neraka. Anu disebutkeun masih kene carita. Ya memang bener pan urang karak nyaritakeun, tapi kudu yakin jeung nekadkeun kana benerna aya ieu surga jeung neraka. Rek dicaritakeun ku urang surga heula, rek neraka heula. Di dieu wa bi anna marji'a muslimin. Surga heula. Bunga heula. Karak susah. Pikeun urang ayeuna ngariung teh arek nyaritakeun surga heula, arek nyaritakeun neraka heula. Hah? Rek surga heula, rek neraka heula. Neraka heula. Jadi langsung kana bait kedua. Jadi wa bi anna marji'a di jahannam gitu. Supaya jadi mukmin mah kan surga, kafirin neraka. Tapi muslim nu kumaha nu ka surga teh kan gitu re. Muslim nu kumaha nu ka surga teh kan gitu re. Sementara ieu dina bait mimitina surga, nu kaduana neraka. Terus dina tuntunan Al-Qur'an oge Kanjeng Rasul nyata basyira wa nadhira, mere kabar gembira terus wa nadhira nyingsieun. Nah, konsepna lain dititah milih sebenarnya. Surga ya surga, neraka ya neraka. Surga diceritakan sebagai pembubungan pikeun jalma-jalma anu Islam, anu mukmin. Neraka nyata ditempatkeun jang jalma kafirin. Tapi aya jelema anu muslimin nempatan tempatna kaum kafirin gitu. Urang arek ujug-ujug ka surga apa ka neraka heula, maka tinggal introspeksi diri, lain titah milih. Ngan di dieu konsepna apakah orang berhak untuk masuk ke surga atau memang arek nyimpang heula.
Maka berenang tadi itu ya ilahi las tulil firdausi ahla wala akwa ala naril jahimi pahabli taubatan wampir dunubi fa innaka ghafiru dzanbil azimi. Cek anu sabelah mah eta teh bahasa yang tidak perlu harus dirisaukan. Kenapa harus berbelit-belit? Sudah ada tuntunan dari sananya. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Benar? Benar. Sementara kok ya berbelot-belot gitu. Beda dong orang yang sedang kasangseram dengan bahasa syairnya. Seorang pujangga tidak akan pernah berkata sesuai dengan realitanya. Dia mencari kata-kata yang bisa orang pahami dengan merasakan apa yang terjadi sesuai dengan dirinya gitu. Jadi yang menyentuh. Dan para penyair mah pasti mengandung bahasa-bahasa cek orang mah dialektika gitu ya. Dengan adanya romantika picisan lah, dinamika bahasa-bahasanya, ada retorikanya, datang itu guna bahasa. Wah teu kudu cenah sabelah gitu kan. Mas puguh, geus we ikuti inna nas'aluka. Bener misalkan dina ngaduage Allahumma inna nas'aluka ridhoka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Eta doa. Ieu mah sebagai bentuk syair anu seolah-olah Gusti abdi mah memang teu pantes. Dia menyadari dirinya tidak pantas untuk dimasukkan ke surga. Sementara dia itu penuh dosa gitu. Namun dia supun kana neraka, dia tidak kuat gitu. Orang penyair hebat gitu dengan tawaduknya sebenarnya. Urang mah jelema doraka rek diasupkeun ka surga damanya gitu. Tapi lamun rek ya marana orang tawadu gitu. Tapi lamun ka neraka da moal kuat atuh. Kumaha atuh Gusti hampura dosa abdi. Lamun geus dihampura ya itulah. Jadi sakumaha cek hadis anu sahih, nah sebenarnya dia mengutip dari Quran, dari doa yang sahih, hadis anu sahih, tapi dengan gaya bahasa yang dianggap bahasa-bahasa indah gitu. Nah tadi la yadkhulu ahadan minkum, tidak akan masuk seseorang dari kalian amaluhul jannah dengan amal ka surga teh. Kumaha Kanjeng Rasul, Kanjeng pun komo meureunnan wala anak. Termasuk diriku pun sama tidak akan bisa masuk ke surga dengan amal-amalanku. Illa birahmati minallah, kecuali dengan rahmat Allah. Jadi kaula diasupkeun teh lain abongkena kaula rajin salatna jadi panutan sakabeh manusia, bukan, tapi karena rahmat Allah. Fadlah Allah. Allah ngagaduhan sifat jamal. Karunia Allah diturunkan sok asup ke surga lain ku amal-amal maneh gitu. Jadi tong ngarasa bangga. Urang getol nya. Urang sok sedekah, sok puasa, bager ke anak istri, terus ngabakti ke ibu bapak, bager ke tetangga, tong bangga. Meskipun iya, itu adalah satu jalan untuk masuk ke surga dengan melakukan amal-amal soleh. Tapi tong dijadikan teteganan amal soleh nu dilakukan bisa mayar tiket jangka surga. Sabab lamun eta amal soleh dipake nuker jang kicep urang saumur hirup moal kabayar. Nah, sok we ayeuna
bayangkeun jelema nu garering nepi ka ngaluarkeun ratusan juta teu pirah hayang cager nya rela hayang cager normal sakumaha biasana teu inget kunaon atuh cenah urang tidak bager rarasaan maka batur teh sok sodako sok mantuan salat tara eureun maca waqiah rada mineng tapi kunaon cenah ieu teh maka wakada sih kunaon ieu teh begini begitu pada eta teh jang mayar cager ge moal kabayar nya sok ge geura bayangkeun ku logika ayeuna jelema geuring asup ka rumah sakit meunang weh mang minggu-minggu mayar sabaraha duit ka rumah sakit sakitu teh karak dibere geuring bere weh ayeuna panyakitna nu rada ripuh bahasana stadium indit cuci darah nya nepi ka indit ka rumah sakit ternama teu bisa keneh we indit ka luar negeri ratusan juta cager belum tentu teu inget bahwa orang ayeuna dibere cager ku Gusti Allah mang tahun hayang dipake mayar hayang ke surga sementara cager eta leuwih mahal pikeun urang jadi jeung amal-amalan mah teu sabaraha maka meureunnan yadkhulul jannata bi rahmatillah kalawan kasih sayang Allah gitu kalawan padlah Allah kalawan sifat jamalna Allah tapi ayeuna ka neraka kumaha karena doraka urang henteu ka neraka ge karena jalalna Allah perkasana Allah tapi ieu doraka teh anu menyebabkeun urang diasupkeun kana neraka meskipun orang berdosa puluhan tahun pada saat dia meninggal dia bersaksi iman ka Gusti Allah tobat dengan setobat-tobatnya taubatan nasuha maka cek Gusti Allah teh pagopartulak dihampura anjeun lamun geus dihampura dikamanakeun tah eta gitu maksudna teh ya tujuanana kadinya karak we kenyipatan antara surga na kumaha neraka teh kumaha kanikmatan ayeuna surga teh nya ma ainun ra'at wala udunun sami'at teu bisa dibayangkeun kumata teh kumaha nya indahna cek jadi teh apa kumaha kanikmatan surga teh bahkan kerateg dina hate indahna surga kumaha teu bisa tapi urang geus ngayakinkeun bahwa surga teh pinuh kanikmatan di urang ge ayeuna fotokopina geus loba pan ayeuna nyebutkeun tad yajri min tahtihal anhar sungai mengalir dengan air yang jernih di tengah-tengah taman kayaknya di mana dengan penuh ayeuna tangkal buah-buahan penuh dengan makanan penuh dengan permainan di urang aya di mana nu kitu teh nya di tempat rekreasi meureunna lamun arek ke tempat rekreasi tempat model kitu taman safari nempo sato doang taman mini nempo kaulinan hungkulin bangunan-bangunan karak bangunan-bangunan doang bangunanna tina naon sih semen batu kayu gitu sementara surga ke aya sifatana seperti kumaha neraka nya kitu keneh sifatanana pikeun urang lamun hayang ulin fotokopianana ya cobalah main ka Balai Kambang jauh teh ka Balai Kambang mah tuh ka nu teh nu di Cikembar teh Warung Kiara
mulin kadinya gitu. Ngendong weh menang 3 poe mah gitu. Kita fotokopi nu can sakumaha gitu. Nah, lamun rek dikira-kirakeun bahwa di dieu wa bi anna marji'a muslimin nu dicaritakeun jalma muslim, pasti jalma muslim diasupkeun ka surga, tapi dengan syarat tertentu. Kamari di mana-mana dina kitab Tanbihul Ghafilin poin pertama nyata dibere pangbungbunga lamun maot masih kene mawa iman mawa Islam nyata la tahzan teu kudu sieun marji'ukum ilal jannah tempat balikna ka surga. Tapi aya penjelasan deui gitu tempat balik anjeun teh ka surga. Ba'da gitu. Jadi la yu'adzibuhu abadan cenah gitu. Teu disiksa salawas geus beres mah karak. Tah eta nu jadi permasalahan. Berarti orang rek nyipatan heula surga apa neraka? Gitu. Surga heula neraka heula. Bunga heula. Oke karak ripuh. Mungkin kumaha urang. Lain rek sulaya kana coretan ngan meureunana sebagai pecut pikeun urang supaya meureunana urang memperbaiki diri ya. Meureunana memperbaiki diri bahwa urang hayang ka surga mung ka neraka supaya meureunana urang teh boga rasa kakeung ku bebenduqna Gusti Allah. Kumaha bendukna Gusti Allah nepi ka nurunkeun siksa nyata diasupkeun kana jero neraka teh anu pinuh ku siksaan. Ka obarkeun nyata aya sahabat Ansor. Begitu Kanjeng Rasul parantos nyaritakeun begitu pedihna siksaan neraka. Emut iya pemuda Ansor teh karena bebenduqna Gusti Allah nangis inget karena siksa neraka mingkina nangis ketika asup ka jero kamar termenung meunang sababaraha poe teu kaluar dugi ka aya hobar dugi ka Kanjeng Rasul ka mana si anu eta cenah aya nama mun ceuk urang mah naon nyorangan di imahna sieun kaluar kusabab ngemutan bebendu Allah jeung siksa neraka nepi ka ayeuna nangis teangkeun cenah teangkeun maka begitu dongkap Kanjeng Rasul eta si pemuda Ansor meluk Kanjeng Rasul. Ditaros ku sahabat kunaon cenah ieu teh neuk ka kieu teh begitu dina pelukan Kanjeng Rasul ana si pemuda teh tos teu aya nyawaan deui. Cek Kanjeng Rasul urus ieu sobat-sobat anjeun tos teu aya. Kusabab ieu rasa sieuna kana siksa neraka nepi ka ayeuna seolah-olah ngiris kana hatena nepi ka raheut nepi ka teu kuat maot nyaritakeun neraka teh nepi ka maot di pikiran banding ku sieun mikiran neraka jeung bebenduqna Gusti Allah. Sahabat gitu, sahabat Ansor nepi ka cek Kanjeng Rasul urusan. Maka ayeuna karena si
iya pemuda ingat karena bendu Allah sieun kana neraka sehingga ngarubah karena jasadna lepas ruhna balik deui ka pangeranna urang mah neraka dicaritakeun hare-hare sabab naon ieu hatena urang teh pinuh ku kotor sehingga diberi perkara anu geus biasa kotor deui ge cuek. Contoh kieu lah nu kaharti pisan mah. Pernah teu dikecewakeun? Dikecewakeun baik itu secara ku kabogo atau ku pagawean atau ku naon gitu janji-janji palsu PHP gitu nya. Pernah? Nah, begitu ayeuna eta narima kana PHP tadi dikecewakan nyeri tuh gonoknya nya asa kumaha tah ngabeheung deui dieu hayang memuda sugani. Nah, eta teh karak pertama dikecewakan. Terus gitu kemudian kedua kali cenah eta deui balikan deui lah gitu. Nah, begitu kedua teh kitu deui boga perasaan ke teh lah si eta mah biasa lagi kitu. Begitu dikecewakan, kecewa seperti kecewanya hal pertama teh. Begitu ketiga kali nganggap biasa si eta mah gitu. Kurang geus teu aneh deh. Meskipun ada rasa kecewa tapi tidak sekecewa pertama kali. Tak urang kunaon teu merasa rasa siun anu begitu menggebu-gebu seperti sahabat Ansor karena terlalu sering melakukan dosa sehingga poek. Sementara si pemuda ini mah bening hatinya begitu ngadangu la yadkhulul jannah mau masuk ke surga birahmati illa birahmatillah kecuali dengan rahmat Allah. Jadi dia seolah-olah amal-amalanana teh teu sakumahaeun kumaha lamun kaula ayeuna teu dirahmat ku Gusti Allah. Kaula diasupkeun kana neraka Gusti Allah. Ku sabab bendu amal-amalan kaula lolobana karena lalawara di pikiran model gitu sehingga timbul lain kecewa, rasa takut gitu. Siun nepi ka meninggal. Maka tekan yang Rasul urusan Baniku rewas begitu didatangkan Kanjeng Rasul sempat meluk heula. Gitu. Pas lah itu meninggal. Baniku sieun-sieun. Sayyidina Umar patut sami nangis. Para nabi nu lain kumaha dina palebah antara surga jeung neraka. Tidak ada yang begitu hafal sahafal Kanjeng Rasul. Sebab kunaon Kanjeng Rasul dihina, dicaci, dimaki, bahkan dilempar nepi ka berdarah. Teu ngalawan, teu ngaluarkeun sumpah serapah, ngadoa mustajab anu ngaluarkeun kana siksa. Sabab Kanjeng Rasul pernah dongkap ka neraka sawaktu Isra Mi'raj. Da cenah sakieu mah karak getihan kieu mah karak dicaci macan sakumaha teu sapeurih neraka. Jadi ngabandingkeunana lamun urang pernah kecewa, urang pernah labuh, urang pernah tersungkur nepi kasebutkeun paribasana bangkrut, begitu ayeuna terjadi kembali tidak akan sekecewa pertama. Nanggapna nu pertama itu lebih dahsyat dibanding yang kedua. Maka Kanjeng Rasul setelah Isra Mi'raj diajak ku malaikat Jibril ka neraka, ditinggalikeun siksaan neraka, ditinggalikeun surga. Maka begitu ayeuna
Yeuh dicaci dimaki, cenah can sabaraha. Dilempar nepi ka berdarah can sabaraha. Dibabet ku tai onta can sabaraha nu kieu mah. Urang mah pan kaburu naik pitam. Kapangi setempokeun saku aing. Dapan urang mah can ngarasakeun kumaha perihna. Anu sejenis gitu. Sehingga Kanjeng Nabi kara kabukakeun kunaon teu ngadoa ngaluarkeun siksa untuk membinasakan semua manusia di waktu zaman Kanjeng Rasul dihina ku kaum Quraisy keur di zaman jahilna. Sabab aya sifat sabar jeung hilimna kuat gitu. Sehingga can sabaraha nu kieu mah cenah gitu. Ya, sugan isukan pageto henteu bapakna teu iman ka kaula masih keneh nyaci maki ka kaula sugan ke anakna. Lamun sugan ke incuna. Datoh ayeuna geuninganan Abu Sofyan oge akhirna setelah putuh Mekah terus anu ngabunuh Hamzah setelah putuh Mekah kumaha? Orang-orang kaum kafir di Mekah setelah putuh Mekah kumaha? Kan berubah. Nah itulah sifat sabar hilim jeung mikanya anak Kanjeng Rasul teh gitu. Jadi rahmatan lil alamin teh ditetesan rahmatna Gusti Allah diteteskeun ka Kanjeng Rasul nepi ka Kanjeng Rasul gaduh sifat rahmat. Allah mah sadayana. Kanjeng Rasul dipasihan. Urang boga teh sifat rahmat. Boga. Sifat rahmat dan sifat kasih sayang orang ya boga. Ngan dipilihan orang mah. Boganya teh kanu nyaheun deui. Bager kanu bager deui sebenarnya itu bukan rahmat sebenarnya mah. Itu mah balas budi. Urang sok barang bere kanu sok mere nya. Pernah masuk mere? Jarang orang barang bere kan utara mere mah. Lo kanu korek teh satarek naon di bere sek aing can pernah mere, rek naon di bageureun teh sakieu nage culangu kan gitu. Urang ieu mah urang. Karena sifatna masih jauh dari tuntunan anu semestinya. Nah, arek nyipatan bahwa ancaman wa inna jahannama limau'iduhum ajmain. Ieu jahannam bener-bener tempat nu diancamkeun pikeun jalma-jalma anu geus dijanjikeun sebagai para pengikut setan. Dina surat-surat Al-Qur'an nu pararodok geus loba. Wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah. Surat nanti tadi nih maghrib walul likulli humajatil lumajah ini handapna wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u ala afidah gitu. Terus dia lamun dina al-qari'ah kadang teh narun hamyah gini gitunya. Sono nu ngagugudah nyipatan neraka. Lamun heug dibasakeunana disiksa teu eureun-eureun. Pikeun saha-sahana maka beureunan salah sahijina jahanam teh pikeun innalil muttaqina fi darkil asfal minan nar. Jalma munafik salah sahijina
Jadi tingkatan teh tingkat kaluhur, tingkat kahandap. Ya. Lamun tingkatan kaluhur mah darajat, lamun tingkatan kahandap mah dark. Gitu. Jadi kaluhur mah darajat, kahandap mah darki. Sebutkan tidak kuna sebutkan darki, dark gitu. Innalil muttaqina fi darkil aspal. Jadi tingkatanna kahandap gitu. Ari aspal teh panghandap-handapna. Ke ngabogaan ngaran masing-masing ya. Disebutkan aya sabaraha jenis ngaran dimulai nu pang luhur-luhurna. Mana pang luhur-luhurna teh nyata jahanam. Jadi lain ngaran panto neraka lain. Jadi jahanam teh tingkatan paling teratas. Bahkan disebutkan min aina jahannam. Sebagian ulama menyebutkan bahwa aya di bawah lautan, paling terbawah. Sehingga merenang bumi panghandap-handapna eta adalah bentukan sebagai jahannam. Jadi lapisan paling terbawah, di bawah lautan gitu. Sebagian nyebutkeunana. Ieu lamun pantona kumaha cenah panto lawang teh cara urang kieu kan tos sahabat naroskeun ka Sayyidina Ali. Kumaha cenah ari pantona? Seperti lawang urang panto kieu gitu. Lah lain. Tapi pantona kahandap. Itu teh. Nah, jadi seolah seperti tingkatan sumur ditutupan luhurna. Tapi sumur teh boga tingkatan nepi ka handap gitu. Jahanam adalah tingkatan paling atas. Pikeun saha jahanam teh? Nyata disebutkan bahwa jahanam nanti setelah semua penghuninya selesai maka dia akan kosong. Saha penghunina? Muslimin. Penghunina teh muslimin. Orang ngaku Islam ke surga insyaallah. Ka neraka naudzubillah. Dan ditempatin, jadi neraka jahanam ditempatin jalma-jalma muslim anu ngalanggar kana aturan Gusti Allah, nu loba doraka, nu poho kana taat, kade kita dipotong neraka jang tempat jalma Islam. Geus sakitu padahal can beres eta teh ya. Jalma-jalma Islam anu doraka. Surga jang orang Islam lain. Jang orang nu iman lain. Jang satu. Jang nu takwa. Uiddat lil muttaqin. Nu iman, nu Islam, nu turut tumut kana sagala parentahan disebut jalma nu muttaqin. Jadi teu ngan sakadar Islam hungkul, teu sakadar iman hungkul. Loba nu iman tapi ngalaksanakeun parentahna masih kene lalawara. Kana laranganna masih kene dirampak. Ya tinggal ngaragap seorang teh kamanaeun gitu. Tong pikiran ayeuna tanggal saanu dina 2024 milih presiden saha, milih bupati saha, milih lurah saha, tong waka kadinya. Pikiran mah diri urang isukan pageto maot pikamanaeun. Sementara ayeuna wa innal abrara lafi naim. Wa innal fujjara lafi jahim. Jalma anu abror nu ngalakukeun kahadean lubar tina sakabeh perkara anu dicarekna di jauhan, parentahna dilaksanakeun, maka lapi naim diberi kenikmatan.
Wa innal pujar lacut. Salat henteu, puasa embung, sedekah nyaah. Ka masjid hariwang sangeuk, ngaji nyeri cangkeng. Lah, ngaji wae lah. Beunghar henteu. Da beunghar mah lain ku ngaji. Ngaji mah ngabeungharkeun hate, lain ngabeungharkeun harta. Aing mah salat cenah teu beunghar-beunghar, da salat beunghar. Salat mulai jangan beungharkeun salat, mah geus jadi tuntutan bahwa urang salat ngalaksanakeun parentah. Ke lamun geus ngalaksanakeun salat, urang usaha maka bakal nuturkeun. Jadi perbaiki dulu salatmu, baru akan Allah perbaiki rezekimu. Ibadah aja susah, apalagi bahagia, cenah kitu nih. Maka ayeuna lamun ngambil bahasa kitu teh berarti kudu nimbulkeun rasa heula cinta ka Gusti Allah, terus cinta ka Kanjeng Rasulullah. Karak ngalaksanakeun tah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah fayaghfir lakum dzunubakum. Jadi hitungna ka urang mah heula. Meskipun urang lain penerima wahyu lain nya. Qul ucapkeun ku anjeun. Hitungna ka urang ieu nya. In kuntum lamun aya anjeun tuhibunallah mika cinta ka Gusti Allah. Fattabi'uni maka tuturkeun Kanjeng Rasul. Jadi nih ka dieu mah lain ka urang. Fattabi'uni teu Kanjeng Rasul tuturkeun kaula. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin. Teu kaudakeun ka kaula tuturkeun khulafaur rasyidin. Teu kaudakeun khulafaur rasyidin tabi'in. Teu katuturkeun tabi'in atba'ut tabi'in. Teu katuturkeun tabaut tabi'in gitu. Nunut ustaz. Ayana. Jadi para kiai, para ajengan, mama buya dimuliakeun lain ku sabab ayeuna manehna pinterna lain. Ku sabab aya ilmu nunuturkeun ka Kanjeng Rasul. Jadi dibere percikan cahaya nurna Kanjeng Rasul, tak eta dibere titipan nur. Jadi ngamuliakeun teh lain ngamuliakeun jinisna. Sinurna mah keukeuh. Jadi dititipan nur Kanjeng Rasul. Mana nur Kanjeng Rasul? Nyata al ulama warasatul anbiya. Dibere warisan tah sebarkeun cahaya-cahaya kebenaran. Jadi lain ngagungkeun jelemana. Ngan jadi sabab syariat atuh ku ngagungkeun eta teh urang mah kudu nempuh heula syariat teh katampo rek ngagungkeun naon lamun eueuh jelemaan pan kitu. Geuning sok disalah kaprakeun lamun jelemana maot cenah muja-muja kuburan pan. Nya jelemana geus eueuh dipuja keneh muja-muja kuburan. Serba salah gitu di mata anu geus teu timbul rasa kasih sayang sesama itu. Mentakan pikeun urang coba ayeuna benahan hate antara kamari imah kodi kodo jeung muqtadi. Jadi sabelegug-belegugna jelema tetep eta makhluk Gusti Allah. Teu bisa nyerca, da urang mah teu bisa nyieun-nyieun acan. Narimakeun kana kodona. Terus narimakeun bahwa dia teh muqtadi dikodokeun. Tapi urang inkar kana kalakuan jeung sifatna anu bertolak belakang. Sabab Allah teu ridho. Kanu lacur teu ridho, kanu mabok teu ridho, kanu tara salat teu ridho. Meskipun itu berjalankeunana hakikat balik deui ku Gusti Allah.
khairihi wa syarihi minallahi ta'ala. Mentakan kudu bolak-balik ngaji teh lain ngan sakadar sakali saliwat les beres ada geus ieu. Lain geus ieu coba lenyepan balik deh pamuter-muter. Oh, terus gitu. Tapi kak urang geus pusing nepi ka ternyata urang teh teu nepi gitu. Berarti bodoh urang teh gitu. Lamun masih kene nu kitu mah berarti encan gitu. Nepi ka urang nyangka keninganan urang teh can nepi ka dieu teh. Urang teh bodoh kene tah nepi ka dinya gitu. Lamun urang masih kene agul pan urang mah nyaho berarti encan nepi gitu. Jadi bahasa cek para penyair mah carilah ilmu sampai kau bodoh gitu. Lolobana ge cari ilmu sampai pintar berenang. Nya. Tuntutan ilmu sampai kau pintar. Iya mah dibalikeun sampai kau bodoh. Jadi kepintaranmu itu mengetahui bahwa kau bodoh. Kekurangan. Jadi cek Imam Ghazali mah ngabagikeun ke ayana rajulun yadri annahu la yadri. Jima hiji lalaki anu nyaho bahwa dirina layadri nepi kadinya teu nyaho ka ulama mentak belajar tuntutanana eueuh eureunna tah kitu. Sok sanajan geus bisa kita berebuan tetep we belajar deui. Bahkan Nabi Musa ngaku panghebatna. Saha cenah panghebatna? Kaula. Maka Gusti Allah ngirim coba teangkeun aya nu leuwih pintar tibatan anjeun. Dina surat Al-Kahfi Nabi Musa jeung Nabi Khidir. Ya. Beda kelas. Nabi Musa mah dengan ilmu syariat, sementara Nabi Khidir dengan ilmu hakikat. Jadi bukan kehendak Nabi Khidir ngabunuh, bukan hendak Nabi Khidir ayeuna ngabocorkeun parahu. Karena memang hakikatna Allah diperintahkan kaula mengajalankan perintah Allah, lain karena kaula. Sementara Nabi Musa mah dibere ilmu syariat, cek ilmu syariat bahwa ngabocorkeun barang batur, ngaruksak barang batur cek syariat salah. Ngabunuh tanpa alasan salah. Cek syariat karena hukum syariat gitu. Nabi Khidir diberi ilmu hakikat sehingga Pak Ilham yastati Pak Sobroang udahlah sekarang masalah saya sudah gak usah berteman lagi karena kau adalah ilmu kau, aku dan ilmuku gitu. Dia tidak akan pernah sabar sehingga mendalami keilmuan sampai kau bodoh. Ternyata gini begitu ayeuna mengetahui bahwa Nabi Musa setelah 3 kali pertanyaan mengakui ternyata aku belum bisa mendalami apa yang kau mampu gitu. Ternyata gini kursakia kemampuan teh gitu. Sepintar apapun akui bahwa kita tuh pintar jika dibandingkan dengan orang-orang bodoh. Tapi lamun geus ngaji jeung orang-orang pintar deui, apakah kau mengaku sesama orang pintar? Ya tidaklah. Da ayeuna para HRD ge di mana ngariung deui jeung sajabatanana teh ngakukeun manehna panggagahna. Kuronyong weh nu boga. Ngahormat kabeh oge. Tapi lamun begitu HRD beres tina rapat kuronyong weh. Karyawan atuh panggagahna. Ya, gitu. Sehingga bikin orang lenyepan kembali bahwa orang neangan takbir gitu. Contoh-contoh nungges araraya kemudian diolah. Teu kudu mikiran teuing batur. Lain batur ayeuna cilaka teu dibantuan, batur ayeuna butuh dibantuan teu dipikiran. Aya lain kitu maksudna. Dina palebah kagorengan tong waka mikiran kagorengan batur. Pikiran gorengan urang. Dina palebah batur mika alus amal-amalna kunaon urang teu bisa cara si eta. Dina alus mah gitu. Dina palebah goreng tempokeun geuning urang teh masih kene goreng.
takarak disebutkeunana eta meureunana bercermin pada diri sendiri. Man arofa nafsah fa'arofa, kenali dirimu semampu mungkin, maka kenal jeung Gusti Allah. Lamun geus kenal ka Gusti Allah maka bakal ibadah, nurutkeun segala parentah. Usabab urang lalawara teu wau gitu. Ningali tujuan paling awal nyaeta pakholaqtul khalqa likai uropa, kaula teh nyiptakeun makhluk teh supaya wow ka kaula. Geus wow mah pasti ibadah. Dan di dinya oge neangan perusahaan wow, perusahaan ieu karak daek gawe. Tapi lamun teu wow acan, ujug-ujug gawe di dinya da moal mungkin. Mau digaji gitu. Maka ayeuna urang oge kenali Gusti Allah secara ilmu akidah. Kemudian ayeuna diiringi ku ibadah, disebutna ilmu syariat fikihna. Yang ibadah dilenyepan, diapik-apik, dibener-bener, digindingan ku ilmu tasawuf. Syariat, kemudian tariqat, hakikat, kekarak manggih makrifat. Namun jelema ayeuna di tingkatan secara ilmu tasawuf mangke aya takhalli, aya takhalli, aya tajalli. Tajelema lamun geus tajalli ka Kanjeng Nabi, tawakal ka Allah. Tajalli ka Kanjeng Nabi bakal ayeuna nuturkeun sakabeh perkara anu sakumaha dituturkeun bawa Kanjeng Nabi teh, ye alaikum bisunnati, tuturkeun kaula. Urang mah wawarehan dina palebah kawin, oh sunah Kanjeng Nabi. Lamun nyebutkeun bahwa palebah kawin nyanung sunah Nabi teh, ye coba Kanjeng Nabi nikah. Lamun rek nuturkeun mimiti sunah ye. Tong wakanu hararese dina nikah we. Kanjeng Nabi nikah usia 25. Tah, urang nikah berapa? Berarti geus teu katuturkeun nya. Urang oge sarua keur kawin sabaraha tahun. Tah, berarti nutur ke paling teu karak umur tah, nuturkeun umur gitu nikahna. Ngan kawinna ka anu saluhureun. Beda sabaraha tahun? Jeung Ibunda Khadijah 40. 15 tahun. Orang bedanya sabaraha tahun. Kan marahnya. Berarti orang masih kene disebutkan pataja. Lamun rek nuturkeun bener-bener gitu tuh. Oh, sesuai dengan Rasul. Sok tuturkeun Kanjeng Rasul nikahna umur sabaraha, nikahna jeung nu usia baraha, terus keheula gadis apa janda? Janda. Lolobana ayeuna hayang gadis. Tuh pan geus sabaraha kali bedana. Terus dina palebah keur nikahna ngamaharan sabaraha? Kanjeng Nabi maharna gagah tong nyebutkeun ayeuna kupinang kau dengan bismillah. Henteu sorry Kanjeng Nabi mah gaya. Kanjeng Nabi maharna ge badah nyebutkeun kupinang kau dengan bismillah. Deuh niku gagah cenah. Henteu Nabi mah gagah ngabandingan atuh pan Sayyidah Khadijah teh atuh saudagar kaya. Mal mungkin ayeuna nu para non cek urang nu rarasepeunana teu ngaluarkeun de nu harta-harta laleutik atuh pan nuju di ieu keunana ge diriungkeun saha yeuh nu ieu oh teu katuturkeun. Sementara lamun disebutkeun tawak kana hadis nu bermacam-macam anu rupa-rupana, alasan kembali kepada Al-Qur'an, kepada hadis sunnah Rasul. Pan ieu mah dina segi ibadah cenah lain nu kararitu, ieu ibadah nu sok ngaya-ngaya
begitunya. Bahkan sok aya salah kaprahna masing-masing dina penerjemahan teh dah jadi guna pandangan anu disebutkeun paham salah jeung salah paham gitu. Juga salah sama. Maksudnya sorangan itu dijadikan apa atau dirinya gitu dah sama anggap pas sekali kesorangan keringatan sorangan kayaknya amarannya keringatan sorangan tapi kan pembedaan itu wah berarti mana kawin atau kawin itu dari umat kanjeng Nabi gitu kembali lah ada kabar gini. Oke, jangan lain umat kanjeng Nabi keula langsung dikat top peres sama apakah dengan menikah langsung serta-merta disebutkan umat kanjeng Nabi? Banyak yang enggak menikah. Ya. Dengan menyatakan gini, orang tergoda dengan wanita dunia. Apa rek tergoda dengan wanita akhirat? Anu moal aya bau kelekna. Moal aya anu kudu meuli daster menangan yuk 2000-an. Menang ayeuna kudu meureunnan make seblak-seblek di mana geus dikawina. Itulah dunia. Jadi kapasitas orang karena memang zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa dibere digindingan hate teresep ka awewe wajar. Ya. Ulah nepi ka leutik hate urang can kawin geus umuran kieu. Banyak contoh yang belum menikah sama sekali. Bahkan di usia yang sudah tua karak menikah. Jongjon sorangan sebenarnya mah. Cakawin jongjon sebenarnya jomblo mah sebenarnya mah teu. Bahasana kieu, cek ngubaranana eta. Ngubaran manehna urang mah geus kawin kudu mikiran anak pamajikan. Kudu mikiran bajuna, mikiran daharna, mikiran sendalna, mikiran sakolana. Katut mikiran dosana. Anu jomblo mikiran anak, mikiran diri sorangan we teh. Daang sorangan, teu daang sorangan, meuli baju jang sorangan, moal mikiran baju jang batur. Komo mikiran ayeuna dosa pamajikan urang pada can dikawin, naon? Moal ditanggung. Untungna teh kitu gitu. Satu sisi. Jadi memang perlu berkaca anu luas gitu. Tong leutik hati, urang can kawin umur geus 35 teu kudu. Memang teu gue lah. Itu batur sok andalilan teh. Iya, karena goreng gede kan aya lamun nu nanti nu nambah teh nya bosunah nabi bawa nabi deui. Aya nu kawin ge dibawa maksudna kawin. Gitu deui cenah lain kaum nabi geus kata mah kitu mah cenah kaum nabi Isa. Kudu baelah nabi Isa urang mah. Ya tinggal orang teh berenang datoh kenikmatan anu tidak seberapa sebenarnya. Lamun dibandingkeun jeung kanikmatan surga. Moal sabaraha urang ripuh na rumah tangga ayeuna disebutkeun jelema teu boga, jelema balangsa, sia mah eueuh ka mau kos keuyeub apu cenah es we ngan udud jeung ngopi. Cik atuh cara batur tuh batur mana mobil, tuh banter-banter batur mana enme. Perih, perih. Atuh perih cenah hina dikitu ibadatnya. Tapi ingat bahwa can sabaraha perihna. Da sahina-hinana dihina ku jelema, ku sabab jelema teu boga, urang mah bates di mana maot beres. Nya dihina nepi ka sahina-hinana, urang teu jelema teu boga sama sekali. Sabaraha taun urang dihinana, da mungkin unggah poe jelema teh ayo ngahina nepi ka 70 tahun ngahinaan terus. Moal
pasti eureuna mana maot selesai beres lah sudah. Tapi lamun ayeuna hinana dina neraka moal aya beresna. Genahna di dunya ayeuna beres ku maot oge. Jeung ayeuna genahna di dunia sakumaha sih? Anggar kudu capek heula. Tingali ayeuna jelema anu serba boga geuninganan istirahatna teh ngan saeutik. Istirahatnya kur saeutik. Melaan naon, pan urang sibuk euy. Dan kitu nya bahasana sibuk. Karak ge beres. Padahal mah awak mah kurang ngeunah. Teu ngareunah awak, ini tuh pan cenah. Nyaah lamun ieu kieu. Awak cager, awak kurang sehat dipake neang anu can puguh. Kanikmati tungtungna itu mah beunang cenah pan ieu nyaah 20.000 begitu nu 20.000 beunang awak kering ngalempreh nu 20.000 tadi kukumahakeun sok sanajan hareupeun panon gitu tadi kukumahakeun bahkan tungtungna tadi comot cenah ka dokter heula bikeun ka dokter nu teu milu capek nya gitu. Tinggal inti nama orang ngebolak-balik gitu. Supaya meureunnan asakna merata ulah nepi ka meureunnan geuningan anu nyieun martabak telur ge dibolak-dibalik ya. Kerak telur ge dibolak-balik ngan eta mah dibolak-balikna teh engke we geus nu heula kerakan heula karak dibalikeun pan supaya kerak yang bahasana ge ngerak heula cenah tutung geus nyungseb heula karak we tobat entong ulah nu ka kitu engke we cenah geus bener-bener tisungkruk karak we tobat leuheung lamun dibere waktu jang tobat cocokan cara si awan gitu nya nggak semua cenah beresan arek nasya kok geus gerawak ke malaikat maut teh beres anu nikmatan ayeuna nya kitu keneh beunang urang saha nu teu hayang ngan ingat deui bahwa nu sakumaha disebutkeun bahwa kabeh ge geus boga kadarna masing-masing tinggal menjalani dengan penuh konsekuensi gitu. Dina posisi tidinya meureunnan urang hayang meraih naon dina konsekuensi teh nyata tempat balik da anu gawe ka luar negeri ge hayangan balik lila cenah 2 tahun 3 tahun anger hayang balik da ieu mah lain tanah kelahir dan lain tanah air lain tanah asal lain kampung sorangan ieu mah kampung batur sok sanajan geunah pan urang mah di ditu inget we balik ka kampung maka kampung urang teh di mana engke lamun ingat kana tempat pambalikan maka fa inna marji'a tempat pembalikan teh ka mana urang arek li jananihi atawa li jahanam kitu eta mah tinggal di adalah muku batur mah doa tuh geus mah pi jahanameun aku tuh modonan kehean siapa teu bisa urang menghukumi ya, ngejas gitu wah si mah jahanam si tukang neraka teu bisa sebab payagfiru liman yasha wa yu'adzibu liman yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Jadi aya sifat jamal lamun urang diasupkeun ka surga sifat jamal karunia Allah rahmatna diasupkeun lamun ayeuna disiksa berarti ku jalalna Gusti Allah bahwa Allah kawasa
Itu nyiksa. Meskipun gitu maka cek Kanjeng Nabi malu sok ararama ketinggal dipertimbangkan di mana gampang migawe amal hade maka merenan boga ciri bisa lametin lamun hese diajakan hade berarti ya dicilakan tinggal gitu mau diperetel nepi ke sejenis-jenis mau beres ya dua kitab ya. Nah, tadi gini sebarang kitab dan mereka memang dako ikul ahbar dina Qurtubi dina wah ya. Nyaritakeun mah gampang tinggal orang iktibar ngambil pelajaran teu kudu jauh-jauh sabab ayeuna dina seni neraka teh ibaratkeunana siksa anu paling terpedih muke kadaharanana teh anu nyebutkeun bahwa neraka kadaharanan zakum pinuh ku darah jeung nanah pan lapar nya banding ku lapar ya dimakan lah jelema nu banget kalaparan barang dartina tong sampah ge kan didahat banding ku lapar da di ditu eueuh McD eueuh detop eueuh fried chicken eueuh lampung disadiakeun ke kayu zakum pinuh darah jeung nanah bau ke minumna dibere minum tina ter panasna cenah neraka diinum begitu arek minum gok hancur kumaha tingkatana masing-masing aya nu disebutkeun ngan ngahancurkeun daging hungkul aya nepi ka tulang-tulang bahkan nepi ka eueuh teu nyesa ke dihudangkeun deui tinggal nempuk film cemen erek iktibar mah ning kabulum ya atau ngajari kabulum hidung ngabrol hirup deui kageleng nepi ka ipis gepeng hirup deui gitu diudangkeun nepi ka kumaha nana ka beres bahkan ayeuna ya iyalah teureun satungtung ayeuna meureunna can beres tidak ada kata istirahat terus we jangan ngomong melanggang di eta main melanggang di dinya ya yang muslim teu abadah teh naon ieu satungtung ayeuna masih doraka mah nu disiksa teh dikeuna ka dorakanana sabaralila nya eta tinggal ngalipat gandakeun beres weh waktuna selesai maka diangkat dipindahkeun dia mandikeun kana bangawan hayat diasupkeun kana riyadul jannah pang terakhir-terakhirna teh nih jelema anu kur boga syahadat asupkeun ka surga asup ka surga pang terakhir tetep begitu ayeuna sok sanajan meunang tadina karipuh nu begitu ripuh-ripuhna pang terakhir-terakhirna begitu disiapkeun surga na ieu bangunan lain dibangun tina batako bahkan ayeuna disebutkeun aya nu naroskeun kumaha debu na surga disebutkeun dina hadis anu sahih maka debu teh seperti ayeuna kasturi anu seungit tepung kasturi anu seungit debuna kumaha tihang-tihangna ditaretes intan berlian jabarjat jamrud emas urang oge nepi ka agreng indit ka Depok lain hayang manggihan kubah emas apakah benar eta teh kubah emas wallahu alam teh nyaho tapi upan kubah emas ini ka Monas wacana di Monas teh eta tugu emas atuh meureunna kuno tukang ngecetna ge dicokelan meureunna lamun daginya mah
meureun gitu ya. Nah, itu mah lain sakadar bahasa kitu, bahkan fotokopi na kerajaan Nabi Sulaiman jeung Ratu Balkis eta kumaha diteretes intan berlian jabar jamrud jeung sajabana. Atong jauh lah zaman Sulaiman mah tuh gerak ulin ka Jakarta anu aya residen-residenan nya. Jelema anu boga imahna angkring, pantona gede, tamana gede, aya kolam, aya sagala rupa aya. Eta teh karak fotokopian nu can sabaraha, cek urang mah gagah. Urang can pernah indet ka Mekah. Di Mekah dibere ku lambe nu hideung diteretes ku emas. Urang kitu nih. Ya. Engke mah samiskin-miskin dipangbangunkeun eta nu gagah gitu. Saluas di masjid di ka magrib tah luas lahana oge. Arek gogulingan sugan, bahkan dikasih bidadari. Tapi ulah didefinisikan bahwa ayat menyebutkan bahwa di surga adalah tempat untuk pemuasan biologis. Lah, teu kepikiran. Meskipun di sana ada kenikmatan, lamun heug diberi kenikmatan ayeuna bidadari nu 70, nu hiji disenggama, nu 70 karasaan kabeh. Di pikiran cek logika dunia mah urang kana biologis nah. Di surga tempat kanikmatan nu itu bisa dibayangkeun sehingga ye papayan-papayanana lain ku nafsu gitu. Moal beunang ku nafsu mah hari eta mah nafsirkeun pake nafsu di surga mah. Tapi eta pun di surga dina nafsuna aya keneh apa teu? Nafsu dikasih tidak dikasih atau mungkin bersenggama nya ngahiji jeung para bidadari lamun teu boga nafsu sama sekali bahkan ayeuna disadiakeun bangawan tina madu tina arak. Naon nafsu teh awak nafsu mah jiwa aya kahayang pan ke di surga teh hayang dahar hayang minum bahkan make baju ge min sundusi wa istabrok dina surat Al-Kahfi ya walibasun ya bajuna teh tina sutra hejo ayeuna oge geus boga kahayang engke mah dibere kahayang bajuna ge tina sutra. Ayeuna teu meunang lalaki make sutra engke mah dipapaesan ayeuna teu meunang homer engke mah heug wae da dibayarna engke nu minum homer ayeuna di mana engke asup ka neraka gegero ieu hei orang-orang surga coba beres satetes cai rahmat ti Gusti Allah la sabab anjeun geus letahna geus pernah kakecelakaan ku homer maka cai kahormatan ti Gusti Allah teu pantes yang anjeun. Jadi anu geus nginum kana homer maka begitu ngagorowok hayang cai rahmat ti Gusti Allah moal geus eta nikmati heula eta cenah geus ayeuna mah cenah neraka nikmati dulu cenah gitu. Teh geus beres sekarang ada tempatnya. Urang bisa ditempatkeun terus urang bisa dihargai ke orang lain sesuai dengan kapasitasnya bahkan di tempat yang tepat bahkan lamun urang cicing dari di tempat yang tepat tidak akan pernah dihargai punya kemampuan apapun gitu dianggapnya dilecehkan. Coba ari cai aqua botol anu leutik teh sabaraha mili? Geus sagede geuning.
Cek botol nu leutik misalnya kieu 300 mili di urang sabaraha duit 3.000 nu gede ning sagede kitu kamari goceng di urangnya. Tapi lamun urang lumpat ka taman rekreasi goceng mah sabaraha duit kira-kira? Leutik ge lamun di tempat di bioskop kan. Leutik teh misalkan 10 15.000. 15.000 nu leutik. Nu tadi 3.000 bisa jadi 15.000. Lamun di restoran 25.000 kacinya. Lamun di bar, di klub itu bisa sampai 50.000. Pada caina sarua botolna eta, ukuranna eta, rasana gitu, tapi harga beda. Nasi goreng di sisi jalan paling mahal 15.000. Lumpat weh dibere saung, dimerekan resto, rubah tina 15.000 teh. Padahal sarua weh sanggup goreng make endog. Lumpat jadi 35.000. Ganti we merekna. Oh nya ngaruh deui pan kana harga. Lamun di urang mah karedok cenah. Di ditu mah ayeuna peget tape saos kokonat gitu salad cendek ngaran we digagahkeun harga beda. Nah itulah penempatan. Sehina-hinana ayeuna urang jelema teu boga lamun ditempatkeun dina tempat anu pas nu tepat maka moal kaanggap keur hina. Ku teu bogana. Sabab ayeuna ku sabab kitu oge meureunnan aya nu disebut kodi, aya muqtadi jeung kodona. Tetep moal yakin da urang mah teu bisa nyieun cileuh-cileuh acan gitu. Moal teu ka kitu. Nu dimuliakeun para ajengan, para mama, para buya. Sebenarnya dina hakikatna lain ngamuliakeun jenis jelemana, tapi ku sabab ilmu na aya nurna Kanjeng Nabi. Tadi teh meureunnan aya nu disebutkeun warasatul anbiya. Jadi alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin. Teu bisa nuturkeun khulafaur rasyidin. We ujug-ujug langsung ke Kanjeng Nabi gagah nya. Gagah. Kudu nuturkeun Kanjeng Nabi kudu, tak dirinya ge ditumpu alaikum bisunnati tuturkeun ka ulah. Urang moal bisa langsung gitu nuturkeunana, paling nuturkeun ayeuna guru-guru anu memperjelas kaitanana anu wusul sampai ka Kanjeng Nabi itu. Lamun ujug-ujug maka ditu urang bisi teu cengklak. Samodel neangan boboko di rungkun awi, neangan hihit di rungkun awi gitu. Moal manggih. Jangan coba di kebun hui mana cenah eueuh boboko eueuh cenah di rungkun awi teh congro eueuh di kebun hui teh heuh atuh da meskipun memang benar boboko tina awi hihin tina awi tapi pan diolah heula kuno ahlina comro ge nya kitu keneh teu ujug-ujug teh angan nu ka ditu mah geus comro ka kebon nya moal bisa moal aya deh maka diolah heula kudu bisaeun oh geuninganan hayang jadi boboko teh dihua heula beres dihua dipoekeun beres dipoekeun dianyam teh boga tata carana beres dianyam dirapihkeun diatur jeung segala rupa darer we karak bisa ngabentuk boboko teu ujug-ujug tangkal awi hiji jadi boboko awi karak menang nyabut jadi teu bisa kan
teu ujug-ujug ayo hadis dar Quran dar iya tuturkeun lamun hayang neangan boboko teh berarti kudu urang aya awi heula lamun hayang comro berarti urang kudu neangan hui heula olah sementara ngolah teh perlu waktu jeung prosesna plus ilmu na lamun ayeuna hui menang marud terus we digepeng-gepeng poe weh lain deui jadi hui menang marud terus ayeuna diemple-emple lain diisian oncom kalau diisian gula atau lain comro eta mah jadi misro der hui menang ngemple-ngemple tapi teu dina naonan dibulutkeun we jadi deblo pan kitu geuningan ngaranna jadi beda nu kasabab teh nyaho teh asugan teh kitu we hubungan teh jadi ulah ujuk-ujuk urang mah nya langsung ngagayem sakadaekna teu meunang ilmuan heula proses heula nepi ka jadi bentuk produk karena kue kete kualitas jeung rasa kan bagaimana testinya bagus kualitasnya bagus karak boga harga ari combro menang tatangga mah pan hese dijual 3.000 teh dijual 2.000 oge mahal teh cenah combro kieu cenah kitu ya. Tapi lamun ayeuna combro nangeunah dijual ayeuna bari sagede kieu oge geuningan sahuapeun cenah heupan ngeunah dedeui dibere harga mahal oge tetep we daek meuli gitu. Komo baring ku bakat naon bakat butuh pamajikan keur nyiram tengah puting hayang comro ukuli bekan di teangan geus kapanggih teh mahal da kapaksa tungtuna mah dibeli teh aya deui nganisbatkeun supaya terhindar cenah awewe baduy miskin teu boga harta tapi boga budak miskin tapi boga budak jadi meureunna tadina boga warisan budak harta mah teu boga budak Kanjeng Rasul najuna tepan ieu bedewi teh tanpa naon cek urang mah aba-aba ngamakmum di tukang sementara Kanjeng Rasul ngaoskeun ayat tentang repotna neraka pingsan bahasana kardieun gitu pingsan setelah selesai kepretan supaya udang begitu udang sadar cek eta awewe bedewi iya teh nu dibaca ku anjeun ayat-ayat ti pangeran atau ayat-ayat sora anjeun sakahayang anjeun gitu sak Kanjeng Rasul ieu kalamullah ayat-ayat Gusti Allah maka kaula demi yakti sumpah kaula jalma nu teu boga kur ngabogaan budak 7 maka ku kaula saksian dimerdekakeun nu 7 teh maka saur Kanjeng Rasul niscaya anjeun bakal salamet kusabab rasa kasieun anjeun rasa teu boga anjeun ngamerdekakeun we budak maka eta jadi kiparat anjeun insyaallah bakal salamet urang rek ngorbankeun naon jumaah ge rek 2000 teh hese sementara manyennya rek nebus ku 2000 kan enggak mungkin rek nebus ku salat ngan 2 rakaat
Mal mungkin. Mentak Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Dina kertahiyat oge sok ditambahan. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam. Aya nu eta, aya min adabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masiihid dajjal, aya nu eta. Aya di wa min fitnati jahannam wa min fitnatin niron. Beda-beda bahasa etana. Tetep intina mah hayang dijauhkeun tina seuneu neraka. Awa ajirni minan nar, ajirna minan nar. Sakurang-kurangna 3 bahkan 7 gitu. Ya, ajirna minan nar, ajirna minan nar. Doana Allahumma inna nas'aluka ridhoka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Tuluykeun da urang nu teu daya teu upaya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tah Allah nu maha penolong, maka tulungan Gusti gitu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Eta cenah dawahkeun gitu. Tong sok rariweuh sabaraha, tong sok nyebutkeun sabaraha lah, urang dibere angka sabaraha teh ini sok loba nawarna. Geus sok eta mah mastatotum. Ya. Mastatotum. Kawasana sabaraha. Sabab engke oge laha maka sabat wa alaiha ma tasabat. Bahkan miskola dzarratin khairai yara gitu. Geus we nama tong sok nyebutkeun sabaraha atuh loba teh geus we mastato tong sok baca subhan hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Sabaraha we eta mah. Meskipun ada anu nyebutkeun kudu sakieu kudu sakieu kudu sakieu. Urang sok terpatok ku angka jeung nyebutkeun loba geus we atuh eta mah baca sakawasana. Allahumma ajirna minan nar. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Teu daya teu upaya urang diasupkeun ka surga ku Gusti Allah, diasupkeun ka neraka ku Gusti Allah, ngan Gusti hayang dirahmat. Seperti ayeuna kelasna Siti Robiatul Adawiyah. Gusti keun harta kaula jang jalma kafirin, ganjaran kaula jang jalma mukminin, keun kaula mah hayang jeung Gusti. Sebab mungkinkah ayeuna dalam hati akan terbenam 2 cinta yang berbeda? Dalam satu hati ada 2 cinta yang berbeda. Hah? Tertanam 2 cinta? Mungkin nggak? Oh, dalam satu hati ada 2 cinta. Sulit. Pada saat cinta ke sini yang ini hilang. Benar itu? Gak mungkin ada nanti satu hati 2 cinta. Meskipun dipaksakan, hayang 2 nana gitu, tetap akan mengalah. Maka dalam satu hati akan kuukur, jika tidak bisa ada 2 cinta, maka ku benamkan 1 cinta dan 1 ketakutan. Aku cinta dan takut kehilangan. Karena mungkin di hati bisa ada waktu cinta dan takut gitu. Datang weh sifat roja jeung sifat khauf. Gusti abdi berharap hayang asup ka surga. Sieun ku bebandu Gusti Allah. Tanamkan cinta dan rasa takut. Sakitulah. Nyaritakeun urang mah lamun rek terlente malah lila geus lila geus 12:30 nya. Sakitu heula wallahu a'lam.